Cing siripit katumbar bawang, duit seetik pakai modal dagang, laris manis Tanjung Kimpul, barang abis duit eueuh. Ay, beak modal aing mah, laris manis Tanjung Kimpul, duit barang abis, duit kumpul, eta nu bener mah. Jol, iya ya, anu beli motor. Sugan aya milik ya poe ieu mah ya. Aduh, ya dak cuaca hujan baik, unggal poe, unggal puting hujan baik. Kalau mana tuh bisa nungunah mah sigana ieu lah musim hujan kieu mah. Di kopian jeung di ududan, dirasa doang na ieu. Lain ieu anak aing ka mana itu tadi mau balik-balik ieu. Da poe kita beli rokok ieu. Aceng. Kan kemana teh sia teh nya? Dan Pak. Ainan Bapak yang gerowokan ini. Enggak tahu. Ainan Pak. Oh apa dia saha jadi mulai anak aing. Bahaya teh kitu mah. Pakai heula tah kacamata tah. Salah deui. Nan jaho horeng dia. Lain di mana gitu dia? Aing bebarawakan bae tadi ngegoronan dia. Itu tutik kolonggardo kayak mulung duit. Ja hayang meli permen. Dia ngisin-ngisin aing bae dia mulungan duit ka kolong. Tos talok diberi jajan bae ku aing. Buku cuma eta bapak aing dah. Emang sanyana telok mere jajan ka. Geus geura ka dieu beh. Geura beulikeun ieu bapak ya, gula, kopi, rokok ya. Ulah kebal-kebal geura ka ditu. Ya aya pamulang lah Pak. Kami ge hayang meuli permen ke jajan. Atuh pamulang dia geus geura ka ditu. Giliran rokok mah jeung kopi kabeuli aya aing mah tilu cara boga jeung meuli permen teh diber. Boga bapak kitu-kitu teuing. Nih, dia teh jadi meuli motor di showroom Gebek. Itu jadi geus bayaran iku abah aing tinggal nyokot kan showroom Gebek. Panda bisa nih langsung diturutin baik ku abah dia. Gimana teh carana? Hanya ada carana balik ka imah, manggilog cupak lawang bak. Manggis aing cupak saengna, manggibak tincak bakna ajur-ajur teh nama. Lain eta bakal diturutkeun ya. Semua lah paling digantung bapak dia. Eta mah dia nih yo. Geus met, lo didengekeun sudah mah sesat. Sebenarnya geng hayang mau motor yo. Emang dia bisa mau na? Henteu. Ai eta dia atuh geus mah motor mah mending ulah beh, mending sepeda bae dia. Betul dia mau motor. Oi, Ames, nak kemana dia? Aing meuli ka warung kita beli rokok ku bapak aing. Ada nya dinya. Pugu ya naik kantor Daniel ka showroom Gebek. Ja manehna dibikeun motor ku abahna. Ai, pan bisa dia menil. Ilu aing burung, kaci. Tuh kaci. Sekalian dia karena showroom Gebek nyari-nyarian motor. Ja sugih ongko dia teboga motor. Mah kitu aneh mah. Cacahan dia nil. Sugih ge bapak aing. Odong teh nyaho bapak aing dia. Wah, mah doang anak tere bae. Saya bayar pengadit tuh. Bisaan si Danielnya dibeliin ku abah motor. Kira-kira aing minta ka bapak aing dibelikan moalnya? Ya enggak tahu. Jajar bah nongan. Oke. Iya, harus musim hujan kieu. Baru geus bae kana motor ge. Ieu si Daniel bae yang ka dia geus dibayar ya ku abahna ieu ieu mah. Ciheuy. Mah si Danielnya bae. Gebek. Main motor kami nungsi bayar ku abah kami teh ya? Aye Nil tadi ku yang tangguhan bae dia. Ya, motor anu dibayar ku abah dia, udah cokot. Oh, ka Gebek geus geura keluar ke motor kami na. Oke. Hebat Damnil. Belikeun bae ku abah na ieu. Makanya kayak gara-gara meuli tuh, badeg tuh gara milih. Dia sugih ongkoh, dia anak aja aspal. Ba juga ket gara motor. Geus gara ngamuk kali tuh bapak dia. Weh, dada gara milih yang mana? Gara nyara dia milih. Gara ngaramuk ka bapak dia, tah dong si Daniel tah dibelikeun ku abahna, aing ngamuk mah. Dia, ngina dia lu milih. Bis mau motor teu dia. Mending ilu beda yang si Daniel tuh. Aing mah teu bisa mau na. Nil, ilu aing. Ayo,
Ini buat Leo. Ini kayak kan. Oke, ore. Tolong. Mes, ini lah, ada jalan motor anyar. Sombong amat. Hei, nggak sekali dari ada dua anta, keranya harta. Mampun kena iya ya stok. Anu mana? Yo, kami mau kagebek, Kang Wiba yo. Dia nyawan baik, aduh bagus sama dia. Oh, sekali lah kami balik lah ngamuk lah ke bapak kami yo. Awas bayang kayak nyamun dibikin ke batur digasar kan bunget kagebek ka aspal. Dia lakukan kayak banget kan ebo dia. Terus kali coba aja ya. Ih, bagus mah nya. Cihuy. Ih, jebur na kayak naciri kaluhur ki beken mun pake bonceng na kutu. Ampi dan kaluhur ya. Nah, dia mes sangkan dia. Dia nyaho baik kan barang bagus mah. Mahal ya mah. Dibelikan mau dia ke bapak dia. Dia bapak dia mah sugi ge medit. Sebenarnya gitu ya mah anak. Benang ya 7.000 kagebek. Nah, aku nak permen lonceng 7.000 dia. Kalau burung kami bebejah ke bapak kami sugan dibelikan. Oh, masalah itu karena ngamuk. Lupa seeng lah, ente. Balik ke mana kenya? Oh, masalah itu. Alhamdulillah, iya aing poe iya dah ke berijeng hujan ya iya. Rada rame kieu sarum aing. Iya. Di akuan, iya berijeng can pasti di akuan ngan sugan dibeli ku Haji Aspal ja sugih panatama. Sajan medit ge ai nurutkan anak nampir aku tadi belikan. Lain ya anak aing ka mana ya meuli gula jeung kopi jeung rokok jadi tadi balik-balik parang saing mah. Nani meuli kopi na keluar negeri gitu. Tadi ditungguan ku enggak bae. Dia tadi kau ditungguan kalau kak ulin meren. Mana kak dia rokok jeung kopi? Ampun apa? Poho ya. Itu tadi ya di tahu kolot be poho dia. Paling ingin kak ulin dia di ditu eta lain ka warung. Bu tadi kami nganter si Daniel ke itu showroom gebek beli motor. Motor kami ge hayang Pak dibelikan motor doang si Daniel ku abahna dibelikan. Ja bapak geus katelah ongko di lembur mah pangsugin Haji Aspal bapak kayana. Masa teh kabeulekeun motor-motor acan anakna teu isin meureun eta. Dia hayang motor. Biar duit ke dia can bacus dia gampangkeun bae. Si Daniel ge ku abahna dibelikan motor ngajual tanggal kado abahna. Atuh bapak lo bahasa abahna ngajual sawah sakotak bae ge meureun meunan Pak kabeli motor hiji bae mah. Ayo di mah. Dulu Pak apa mana mang dong si Daniel dibelikan motor. Ngajual sawah tang ngajual kado. Kenapa beli motor ya mah? Beli motor ini mah. Cihuy. Oh mes main yuk. Tuh Pak budak ngasih beli motor apa nah yang penting beli-belikan ya. Ya mana yang dibelikan ya Pak. Ya dari dia kita motor di bawah dan kadari ya. Geus gerak atuh itu. Mana? Ay dong ay beto dong. Bukan ayam dalam beli motor memang. Ya kalau bukan lunjak bae dia parang sae maka kolot. Dan lunjak bae. Bangsat doang dia. Ampun Pak. Wah, ampun. Parang sae mah. Ampun Pak, ampun. Bangsat doang dia. Yang beli motor dia. Yang beli motor kayak dia bisa jalan di sorangan dia. Yang belikan motor dia. Aing mah aneh eta ka si Omes bae ka dia si Medi ge aya ka imah eta meuli motor juga abahna. Aing dan si Omes ya bae aing mah kabel rada curiga aing mah ieu buah-buah didadung eta si Omes ku bapana. Yang sorangan Haji Aspal mah nya medit berijeng kerang jelema.
Udah Kak Haji, anak seorang kok sampai di dadu gitu. Woi, kasih. Ulah, santai yo. Kami udah bina Kak Haji mah. Anak sorangan kok sampai doang mbeki di dadunya bukan. Menipu harato yang Kak Haji hoonya. Tuh karunya sekali ke anak. Iya anak Kak Haji, kira-kira ge. Hanya goreng patut dia, habis ayam anak Kak Haji iya. Mana anak kos gitu mangal runjak bae cai ngeta. Make hayang beli motor segala macem. Ai mina sorangan sabodo teuing na jadi beli kapal ge dia. Allah metan ka aing. Saru aja dia teh pedagang na. Ya, Kak Haji naonan. Suntang serinting-ting torek, kami mah jualan di mana ge biasana jualan mah. Biasa ngomong gitu Kak Haji. Kak Haji mah menipu hara teuing atau karunya ke anak ya. Oh, karunya anjing aing bader ya.